Caritakeun aya barudak kelas 8 keur ngomongkeun kisi-kisi ulangan bahasa Sunda. Gaskeun satu kopi lah. Ya sok atuh mana tosna. Ani pambayarkeun bulalan urang. Sok atuh rek hade. Eta teh kopi. Rek loba kopi dikit soalna. Naon sih lariwo ngaranna mah? Pan aya Google. Ngomong-ngomong lulus SMP bade ngelanjutkeun ka mana, SMA atau SMK? Aku mah mau ke SMK. Mun abi mah bade ke SMA. Urang mah rek ka SMK, ri maneh rek ka mana ri? Urang mah rek SMA wae mon. Babe urang mah mending ka SMK soalna meh langsung bisa digawe ngadangu teu ri. Geus lah maneh teu kudu ngajelakeun ka capek-capek. Google kan aya 2020 ge pinteran Google ti pada maneh mah mon. Keur di kelas jam pelajaran busuk 6, barudak nuju ulangan bahasa Sunda. Pek teh busuk 6 ningali Fahri nyontek ka Google. Fahri, oke, tos ulangan sabarkeun ka ruang guru. Naonnya Bu? Ayeuna ibu nyongkeun kejujuran Fahri. Fahri daek ngajawab jujur atau henteu. Fahri gaduh dua pilihan. Erek ngejawab jujur atau henteu. Ya Fahri ningali Google. Saran Fahri nyaho eta teh contoh. Teu hade. Mohon Bu. Nunyian Google teh kan manusia. Ingat Google teh aya positifna aya oge sisi negatifna. Mun Fahri teu bijak, Fahri teh bakal hese. Ingat Fahri, teknologi memisahkan kita kepada masyarakat. Ngerti Fahri? Mohon Bu. Boy. Naon maneh ka dieu? Pasan pimpinan naon euy? Tanya we ka Google kan Fahri kan pintar. Dia kenalin kan Fahri paling pintar. Alah, baperan marane mah. Urang jalan si Fahri. Fahri, naon? Sore ngumpul yuk. Urang traktir. Tumben ngajak urang rek kumpul di mana? Rencana nama di Inaka. Di mana Inaka teh? Manya maneh tak hafal. We teu hafal mah. Ya sok we atuh teu heula engke urang nyusul. Kang. Abi di dieu emang taya sinyal. Aya di dieu mah mau naik bade aya sinyal kudu kaluhur deui jauh Kalur deui mah teh biha tuh Kang. nya Ai bade ka kafe Inaka ka mana nya? tinggal lurus mentok belok kanan Oh, hatur nuhun nya mun bade ka dieu tong ada Google da dieu mah teu aya sinyal Mun hatur nuhun nya Hampurnanya orang telat, dia orang kesesat di jalan. Tenan naon? Sebenarnya urang jalan si Fahri. Boleh, ayo meluncur. Oh, gitu. Ngomong lulus SMP. Kak, Fotokopi lah. Ya sok atuh mana tos. moal aya jeung